ayakiran lempengkeun ka Gusti Allah. Pokos jelema dari akad jadi waliullah udang ti peuting tadi bere daek bae jeung dibere berani bae sanajan aya nu paeh ti sisi ti gigir teh henteu kagentaran ku ayana pocong-pocong, henteu gentar ku ayana kuntilanak, teu gentar ku ayana garong-garong. Iya atuh nya namanya na aing mah aing deuk ka Allah sugan dibere keder cangcet henteu udah mandi wudu Allahu akbar dibere daek deui maca sholawat teh eta dibere daek bae deui zikir nang saha eta lamun lain kayakinan jalamun dipaksakeun mah tuh gering kamari ge anu maksakeun hudang mandi kuari geus aya diusah deui insan kunaon dia mabok tahajud iya lain teh pitulung Allah ulah sembarangan udah hawa nafsu mah capek kabeh ge ya ibadah make fikih mah capek lamun lain make toriko make fikih mah tuh capek sebab diatur ku fikih takbir dah diatur babacaanna diatur capek biasa tapi lamun geus tak pertengahan ka ditu ngeunah sebab lain dirina perasaan tuh dina ilmu hakikat eta kos kitu masyaallah. Walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr. Lamun dikira-kirakeun Gusti Allah nempokeun ningalikeun ka Kangjeng Nabi tentang serangan-serangan nu bakal nyerang junud-junud tentara kufar Quraisy pimpinan Abu Jahal didelekeun ku Gusti Allah ka Kangjeng katsiran loba atulah pasyiltum maka niscaya sararieun borangan aranjeun kabeh Muhammad bahkan wala tanaza'tum pacekcokan perebutan antara berangkat perang terus perang jeung ulah teh meureunanan patarikan ieulah rahasia walakin Allah selamat cuman Allah hendak nyalametkeun aranjeun kabeh dengan cara Allah ulah sok pukar pikir Allah hendak nyalametkeun aranjeun ku cara Allah sakumaha Allah hendak ngayakeun anjeun ku cara Allah hendak nyihatkeun anjeun ku cara Allah hendak ngageringkeun anjeun ku cara Allah kuari Allah hendak nyalametkeun ka anjeun ku cara Allah walakin Allah sallamakum sebab naon innahu alimun bidzatish sudur sebab Allah lah nu maha uniga karena isi kandungan hati orang sanyaho iwal di Gusti Allah kandungan isi kolbu rakyat Indonesia andai kata penuh kekhawatiran Allah maha uninga kemudian tina kekhawatiran eta pasti mengadakan rujukan perkumpulan elit politik jeung elit politik deui para hoas jeung para hoas deui para radikal jeung para radikal deui masyarakat jeung masyarakat deui lantaran di jero kolbu bangsa Indonesia aya kekhawatiran tentu ngayakeun musyawarah Allah nu maha uninga dengan gerak itu nang saha gerakna lamun lain Allah ketika Allah deuk nyalametkeun bangsana aya bae pitulung sarua jeung ketika Allah deuk hancurkeun bangsana sulit untuk ditulung hanya Allah innahu alimun bidzatish untung di Indonesia masih kena loba kiai-kiai nu ikhlas masih kena loba politisi-politisi anu setengah ikhlas jasa mau malaya pedagang-pedagang nu ikhlas dermawan-dermawan nu ikhlas dengan etalah bisa teger negara tunggu bantuan Allah lamun Allah deuk nyalametkeun gampang walakin Allah sallamatu di antaranya babarieun Gusti Allah ningalikeun ka Kangjeng Nabi rombongan kufar Quraisy kadeleuna saeutik padahal 1000 tapi nu kadele cuma 200-300 bahkan lain sakitu 70 100 Masya Allah kan saeutik jasa tuh andai kata didelekeun loba lompat mukminin loba jasa Quraisy bahkan persiapan geus pohara jasa amun di sina ge atuh geus moal kateter perlengkapan kurang daripada bunuh diri balik pasti gitu tetapi Allah deuk nyalametkeun kadeleuna saeutika wa idzurikumuhum idh
iltaqaitum fi a'yunikum qalila. Ieu sebagai mujizat deui ngarah jadi perangna. Ieu anjeun Muhammad ketika Allah nempokeun ka anjeun kabeh terhadap kufar Quraisy ayyuhal mu'minun. Idil taqaitum wa kunni anjeun paamprok campur dina peperangan dina matana qalilan saeutik sakadar 70-an atawa 100-an padahal eta teh 1000 kadeleuna teh ngan sakadar 70 kadeleunangan sakadar 100 nu pertama ditinggalikeun kadeleuna 300 kabelah dieuna 200 kabelah dieuna mah ku Gusti Allah ditinggalikeun teh langsung ka sahabatna tadi mah Kangjeng Nabi ku ari mah sahabatna ditinggalikeun ku Gusti Allah rombongan Quraisy teh hanya sekedar 70 kakerot sahabat kami paling loba 100 anu sieun kabeh ke sahabat sekat habis musuh Allah sekedar 70 sekedar 100 sekat habis ulah diayak ke dalam dunia bayangkan 1000 tapi kadang 70 mukjizat Gusti Allah dumanta kiai lamun geus kataekan hijib baharna kiai geus kataekan hijib saipina kiai geus kataekan hijib nasorna ketika manehanana aya di lapangan perang deui jelema 1000 kadeureuna ngan ge 2an puluhan jeung kadeureuna deui lain gede jelema teh sagede beuri tah lamun urang geus kawirid hijib bahar hijib saip hijib nasor kadeureuna jelema geus sagede beurit geus jadi kakarake lamun ngagedean ulah langkah perang debatak tunggu komando waliullah lamun lain waliullah bisa perang liilai kalimatillah kudu ahli Allah perang napasna naon ieu napasna teh mah perang mah limbah jawara turunkeun limbah pabrik sama urusan anak jawara turunkeun teh mah kostum langsung ngajakan kiai bebolokot teh kiai tungtung nama untung henteu teh kiai bloon teh kiai urusan limbah urusannya perpolitikan hanya pergeseran kursi ulah diajak kiai khoas mah geus nyana bae teh mah urusanana sedih tikem dirinya sedih bacok politik pun Sunda hayo geus sedih tempas dan lain sebagainya ieu cabut ieu asupkeun ieu cabut ieu asupkeun nyana teh mah tapi ketika napas agama kiai nu kudu ketika liilai kalimatillah kudu kiai ngan kiaina ulah kiai si eta atuh ai kudu untuk bahasa karung 2 karung teu beres atuh mah kos kitu kiai anu daek berkorban anu mung dibeuli karak anu nyana dibere ilham ku Gusti Allah tuturkeun ulah sieun teh bagus kitu mah zaman perang urang 45 melawan musuh Allah melawan Belanda lain saeutik dongeng kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Tasikmalaya termasuk Tangerang anu masyarakat ditampung di imah kemudian kiai nama cicing bae kita asup ka meja masyarakat ieu di desa Sukamantri asup ka dieu ka imah Abah Haji teh ieu imah aya meja naon ieu Belanda nyeret asup ka dieu ka kolong meja sagede kolong meja ku sadesa coba pikir ku otak nyana ge di jero di kolong meja ngarobrol bae kieu ieu teu sadar kana bahwa nyana di kolong meja tolol teh coba atuh biasa ayo asup ka kolong nyumput manya nyumput di dinya ayo nyumput nah sadesa nyumput kabeh ka dinya ka orok-orok tinggal Abah Haji mah ngobrol jeung Belanda aya masyarakat di sini atuh bagaimana kelihatannya sama bos tadi pada masuk sini nggak ada coba lihat semua di duluan gue jalan ke kamar pada kemana itu ya Belanda konyong teman Belanda kita lihat kami keluar deui geus beres keluar dulu nggak buru dulu imah teu bae sadesa cak eta teh ka harti gue ai Allah dek nyalametkeun mah atuh babari bae masyaallah karim da ieulah ulah Kangjeng Rasul luhur teuing atuh tah ulah zaman para aulia Allah di zaman Abu Hasan Asyadzili di zaman Imam Mursi di zaman Ibnu Athaillah di zaman Syabdul Qadir Al-Jailani atawa wali sanga Syekh Maulana Hasanuddin ketika memberantas Inggris emang ku manusia nurunkeun angin di Gunung Karang nurunkeun krikil di Gunung Karang
ketika satu utusan dekal Demak kahalangankan ku tentara Inggris, utusan Syekh Maulana Hasanuddin dihalangan ku tentara Inggris, sedangkan ieu kan urgen kudu datang ke Demak. Nah di dieu Syekh Maulana Hasanuddin nyambat angin jeung krikil ti gunung Karang teu puguh teu karuh anu datang nama seorang wali datang sorangan kadinya kunaon si golepak tentara Inggris moal kahartiku ieu lamun Allah deuk nyalametkeun mentak pasrahkeun ka Gusti Allah ulah sok ngandalkeun ijazah. Santri anu teu naon datang ka imah kuari magahan ngaji mobil boga imahna agreg anu sakola babarengan jeung nya anak kuno jadi karyawan ngaletakan sapatu bos pikir kotak di dunia keneh ye di dieu sia seuri-seuri balik basa rakola deui maksudna lain basa kalau kayakinan lempengkeun ka Gusti Allah digelekeun ku Gusti Allah langsung ke sahabat tadi kan ke Kanjeng Nabi tadi mah walau arakahum mun Allah ningalikeun ka anjeun Muhammad ieu mah wa idzurikumuhum inget Muhammad ketika Allah nempokeun ka anjeun kabeh para sahabat ditempokeun ka para kafir Quraisy ternyata kadeleuna saeutik sakadar 70 sakadar 100 wahum alpun padahal mas 1000 nu manta ku Gusti Allah ditinggalikeun saeutik teh lituqaddimu alaihi supaya maju berangkat perang ulah sieun haju ku Gusti Allah teh deui dimodelkeun abeh jadi perang wa yuqallilukum fi a'yunihim ngadadak di Gusti Allah mere saeutik dedeuleun ka para mukminin di mata-mata para kafir Quraisy kufar Quraisy ge neuleuh ka para mukminin teh saeutik deui kan lamun mukminin deuleuh kufar Quraisy saeutik kufar Quraisy deuleuh mukminin saeutik atuh can jadi eta perang emang nu dimaksudna ge deuk dijadikeun ieu ku Gusti Allah perang teh ieu teh meme campu perang kadeleuna saeutik maksudna supaya berperang liyaqdiyallahu amran kana maf'ula Allah deuk ngalaksanakeun urusan mutu Allah deuk dipigawe yakni deuk diperangkeun mukminin jeung musyrikin jeung kufar Quraisy nu dimaksud deuk dimenang nu dimaksud diperangkeun supaya kanyahoan kaistimewaan mukminin saeutik bilanganna tapi menang dalam perang deuk embongkeun eta lamun mukmin deuk ditembongkeun menang deuk ditembongkeun jaya atuh emang nu Allah ieu aya bae ke jalanna sabalikna lamun deuk dielehkeun kayakeun kaya ning dina perang Uhud lantaran kabita ku alam dunia atuh di dinya teh tergelincir eleh mukminin madak alqital sia perang kadang menang kadang kalah tergantung kumaha kayakinanna lain bilangan jeung lain kekuatan tetapi keyakinan ke Gusti Allah dah Allah mereka keyakinan ieu teh rahasia Allah dedeleuan sakitu lobana kok disaeutikeun pokos jelema da diangkat jadi waliullah udang ti peuting teh dibere daek bae jeung dibere berani bae sanajan aya nu paeh ti sisi ti gigir teh henteu kagentaran ku ayana pocong-pocong henteu gentar ku ayana kuntilanak teu gentar ku ayana garong-garong iya atuh nya namanya na aing mah aing deuk ka Allah sugan dibere keder cangcet hudang mandi wudu Allah akbar dibere daek deui maca sholawat teh eta dibere daek bae deui zikir nang saha eta lamun lain kayakinan jalamun dipaksakeun mah teu gering kamari ge anu maksakeun hudang mandi kuari geus diusah deui insan kuna dia mabok tahajud iya lain teh pitulung Allah ulah sembarangan mudah hawa nafsu capek kabeh ge ya ibadah make fikih mah capek lamun lain make toriko make fikih mah teu capek sebab diatur ku fikih takbirna diatur babacaanna diatur capek biasa tapi lamun geus tak pertengahan ka ditu ngeunah sebab lain dirina perasaan tuh dina ilmu hakikat eta kos kitu masyaallah Imam Abu Hasan Asyadzili boga murid ngaranna Imam Mursi boga murid ngaranna Ibnu Athaillah
Imam Mursi orang Maroko ngan pindah ke Mesir cicingnya di Mesir terus boga pemajikan sambil semoga pemajikan ngajar ngaji di samping ngaji tauhid fikih istimewa ngaji ilmu hakikat tidinya Imam Mursi inget ka guruna nu aya di Maroko lantaran boga madu asli resepen pisan guru mun ngadahar madu asli resepen teh lain menikmati ingat ka Kangjeng sebab Kangjeng suka pisan ngadahar madu asli maka dikirimkanlah 2 kali ku Imam Mursi penting yen surat sebab dikirimkeunana teh lain endek melalui manusia lain endek melalui jin tapi langsung ka Gusti Allah dina suratna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ya syekhi terus di jerona bahwa kaula ngirim madu 2 kali lewat laut wassalam tilmizuk wassalam murid bere mursyid langsung dikalautkeun ditepak doang laut ieu pangadatangkeun ka nagara Maroko ya si hade awas ya mun teu datang diancam sok bae teu wali mah pas kitu sukeun ka laut Masya Allah ari Imam Mursina penting teh kapan sok ngalayangnya nama ke tempat-tempat murid ka wali-wali hiber kakarak gedek hiber jol beh Syekh Abu Hasan Asadili hiber pakai jubah putih assalamualaikum kaget i guru maneh ngirimkeun eta 2 kali madu melalui laut aing nyaho maka termurid cek aju maneh gua rindek hiberan ndek ngalayat ka murid-murid perkumpulan di sekitar ieu nu aya di Yordan, nu aya di Mesir, nu aya di Mekah, nu aya di Madinah, nu aya di Yaman. Mursi leutik tama kos kitu. Aing guru sia bisa aing ngadatangkeun sia kuari ti Mesir ka Jabal Qop. Di Jabal Qop ka dieu deui bari teu kudu ka manana. Percaya sia kae? Oh, percaya ya. Ieu ulah waka dilakukeun ye kikiriman madu kos kieu ye. Atuh pentingan kene sia bae ka aing gak ditu hiber daripada ka murid-murid sia. Pohoan murid kada poho murid. Aing madu dikirimkeun ka laut aing cenah hiberan tolol teh coba. Tuh. Aing sia teu boga adat. Sia bisa kitu teh kapan ilmu hakikat teh ti aing. Atuh kunaon dikirimkeun ka laut teh aing teu nyaho. Hampura mama. Hampura nah sia yang dijatakeun ka Jabal Qop ti Jabal Qop ka dede teu kudu ingkah bisa keba mah bisa kos kitu kunaon lantaran surga Firdaus geus disanggakeun ka kaula murid-murid anu bakal asup ka surga Firdaus teh geus dipasrahkeun ku Gusti Allah tetapi kaula mah embung lantaran ja Kangjeng Nabi ge henteu kitu ngan kula mah teu leupas ti Kangjeng Nabi eueuh hiji perkara sacetik poho ka Kangjeng Nabi titik sakitu bae mantak nanaon ge selalu niru Kangjeng Nabi iyalah jelema anu niru ka Kangjeng Nabi pasti Kangjeng Nabi na dibere mujizat nu niru-niru ka Kangjeng Nabi nyiplak ka Kangjeng Nabi dibere karomah kajen kukumahan ulah ngabaikeun guru sih hampura geus eta mah naon kadang-kadangna madu mangke dicokot ku kulang geus ulah ya dicokot mah ulah geus salama ti ngahulang murid mentah hampura geus beres langsung hiber deui Syekh Abu Hasan Asadili langsung di laut aya muncul di mulut Maroko cik Abu Hasan hayang madu ngomong sia ngomong
barang ngomong teh nyaritakeun keaslian madu jeung henteu. Nu hiji ieu asli, nu hiji teu asli. Kita bisa ngomong ka madu. Madu bisa ngomong. Kula asli ieu mah madu ieu. Nu ieu mah kula mah campur cenah teh. Tah, dibalikeun deui. Ku Syekh Abu Hasan Asy'ari, "Hei madu, bebeakeun ka murid sia ka ditu, bebeakeun ka nu ngirim sia murid aing bahwa kula teu ditarima lantaran teu asli." Beakeun. Nu ieu mah dibawa ka ieu mah. Nu ieu. Barang datang itu. Waalaikum salam, masuk. Ayo masuk, aduh. Tuh. Urang mah assalamualaikum teh paling ge simba. Urang mah assalamualaikum teh paling ge babaturan. Paling bahaya-bahaya nu lagi assalamualaikum. Biasa tah mangga. Nah, ieu aduh, kula kita balik deui ku guru kula Syekh Abu Hasan Asy'ari. Kunaon emang lantaran kula ditanya keaslianana aju kula teu asli. Masya Allah karim isin amat. Nu hiji deui mah asli teu kacampuran. Alhamdulillah cak muridna. Nu hiji asli, nu hiji henteu dibalikeun deui. Nyaho nu asli nu henteu. Pan urang mah kawin ge isi budak bener henteu ya. Hese urang. Isi nurut moal ka aing ieu sebenarnya mah. Aing ai beungeutna mah bogoh sebenarnya ngan ieu Lampung ieu. Asana nu geus-geus badoh nyeri hate di Lampung dia. Teu ya padahal di Lampung ya aya nu bageur 1000 hiji lah. Tah ilmu kewalian makan gos kitu. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun peperangan nu dipimpin ku wali sanga ke iraha deui. Atuh sarua ketika maju, ketika mundur, ketika maju, ketika mundur sesuaikeun jeung perintah Allah. Nah iku hari langkah-langkah di Indonesia teh kan keur diopenan lantaran sangat dahsyat kecurigaan, pesimis urang geus mengarah. Alamun nu peduli kumaha ayalah insyaallah lalaunan untuk menyelamatkan bangsa jeung negara. Ketika Allah nyalametkeun aya bae, ketika Allah moal nyalametkeun atuh kandas tinggal urang mangadoa mudah-mudahan Indonesia saralamet. Mudah-mudahan bangsa Indonesia saralamet, negarawanana saralamet, jalalujur, ulaya indikator sehingga urang hirup di Indonesia sakumaha perjanjian karuhun urang merdeka zahiran wa batinan. Tuh kan geunah. Teu ya urang sadu keur main aku. Masya Allah. Iyalah para aulia Allah. Urang lamun nyaritakeun kagagahan wali, kagagahan ibadah baheulana. Masa si Abu Bakar Siddiq bah saaya sarakaat bisa saquran, 2 rakaat saquran teh kumaha ngujina? Tahajud teh 2 rakaat, sarakaat saquran, sarakaat saquran teh kumaha? Deuk kumaha coba? Aya deui tadarusna penting saquran beudang saquran. Ayo. Urang mah karya digecek-gecek waduh, urang mah Quran teh ka leungit. Teu daekeun. Hayang sabulan sakali ge tamat Quran kumaha di mana Qur'anna meureun. Lain bulan Ramadan mah. Ramadan mah rada deureus deui. Waliullah mah kos dararit. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anu ngirim susu. Enggeus dikirim ka Abu Bakar Siddiq lantaran Amirul Mukminin manehanana aju sahabat teh nu ngirimkeunana. Langsung diinum lek ba'da isya. Setelah diinum lain rarasaan lempek kalazatan tafakur ke Allah leungit. Masyaallah cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, masyaallah ke ba'da nginum susu teu kadeuleu Allah. Nu biasa teu pernah teu kadeuleu Allah teh ku batah hate ieu mah teu kadeuleu sama sekali. Sahabat di luar seueur nu ngirim susuna aya ke. Dirinya langsung nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ngadoa ka Gusti Allah nu biasa ngadoa ka Gusti Allah, Allah na kadeuleu ieu mah kan henteu. Langsung tebe ngadoa kadeuleu jeung teu kadeuleu mah urusan kula. Pamere Gusti tapi ari urusan Allah mah kan ningalikeun bae ka Gusti ka abdi Gusti. Nyanggakeun sadaya-daya.
ieu teh ya sabada ngaleut susu kiriman sahabat Gusti teu katempo ku abdi ayalah nyulusup ngaranna Ilham Rahmani asup ka jero qalbu Sina Abu Bakar Siddiq colok 3 kali beres selesai doa kadeuleu ku para sahabat langsung colok ka Sina Abu Bakar Siddiq diutahkeun kalaluar susu kabeh aya nu ngalarang Tuhan kan teu meunang makanan kudu dicolok lain deui urusanana cik Sina Abu Bakar Siddiq kepan deui beritana kaluarkeun kabeh setelah dikaluarkeun kabeh satetes acan Allah kadeuleu kakarak dirinya pidato Abu Bakar Siddiq bagi jelema nu berhikmah hati-hati tina makanan dicabut kalazatan ibadah dicabut kenikmatan zikir tafakur ia melalui pencabutan etalah siksa bagi jelema-jelema nu berhikmah hati-hati makanan jeung minuman termasuk pakaian lantaran jadi gangguan karena kalazatan ibadah ka Gusti Allah atupan kuari mah kiai nage diberean ku bupati malah proposal sabarapun kamaripun sekali ngariung 3.000 3 juta minta tambah deui eta kan teu beres makanan anu as di pamarentah geus moal beres cak kula moal yakin moal sebab pajak kiai nu sok ngadahar duit di pamarentah deulekeun datang ka lazat lagi ibadahna moal 100% lain sombong 100% seluruh waliullah nyaritakeun Sina Abu Bakar Siddiq bae Sina Abu Bakar Siddiq tang ngadahar susu pamere orenganan ditanyakan ku Sina Abu Bakar Siddiq ceng cara kurang ieu susu nu saha nu abdi haju eta kumaha kok bisa naon ngaranna ngahalangan ki wallahu alam cek nanti ieu mah embe abdi diperet-peret ku abdi disanggakeun ka tua jasa kitu abdi henteu macem-macem doa deui ka Gusti Allah Allah nangis katingali ku Sina Abu Bakar Siddiq minta penjelasan secara hakiki Gusti ari ieu susu kunaon bisa kos kitu embe nanya tuan kajukut batur ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ndek jadi ahli hakikat teh geus lain sambarangan emang kumaha gitu badak lamun aya jelema ngaku-ngaku ahli hakikat atau katempona kurang berhakikat tapi nya gabrus bae duit pemerintah dilebok punyana duit tekaruhan dilebok punyana bohong tama lain ahli hakikat hakeko dukun Masya Allah teh iyalah ketika kisah Abu Hasan Asyadzili diberi informasi ku salah satu muridna mama hampura murid-murid anu lain mah ku abdi tos dipandu sesuai jeung perintah mama teh alhamdulillah aya dina kausulan ka Allah baik anu ustad maupun anu kiai anu salalantri pedagang-pedagang ya alhamdulillah loba anu diberikan nikmatan tabarru ibadah ka Gusti Allah tapi aya hiji kiai teu daek usul-usul ka Gusti nyangakeun sadaya-daya di mana tuh di Uzbekistan sangarana pulang datang langsung ka ditu kabeneran nyana keur aya di sawah assalamualaikum salam mah ayo maneh keur di dieu keur naon ieu maneh di dieu keur naon nyawa maksud nyawa naon apaan embe ge kudu diberenya tuan geus ulah ieu telanget tangan kanan parantengangan jukut jang marabat embe urang mah pacar kitu bae maksudna mah lain kitu sia mah kudu dijabarkeun we hese jeung bodoh mah maksudna leungeun katuh ieu jang dagang jang usaha neangan penghasilan jang ngahirupan awak jadi awak teh dianggap embe leungeun kenca leungeun kenca disebujikeun untuk tadarruk ka Gusti Allah maksudna teu dipake digawe berarti bagi dua
hakek asli nama bagi dua, berarti ieu teh ajang 50% usaha, 50% ibadah. Aya tadu di leungeun maneh naon cek Imam Abu Hasan Asyadzili, ieu hasil tani abdi bubuahan jang naon jang para pembe nyana maksudna jeung pamajikan jeung anak kuari lain urusan hasil-hasil kos itu gampang, tapi maneh teh ieu teu daek usul ka Allah, leuwih berat ka dunya, batan ka Allah. Tasbih mah dibabaw, ceramah mah sapeting tilu panggung, oh riungan mah geus pohara, ngaji mah pohara, tapi hate maneh ka dunya bae. Iya tuh kumaha cek jan lamun teu ka dunya mah pan boga, tak kudu boga tanaga, kudu boga apa, boga anak, boga pamajikan, bahkan boga incu kumaha. Ah, guys, ngomong jeung nu kos kieu mah hararese. Sebab dalil ngabereleng bae. Dalilna ngabereleng bae, jang diri lah, jang pamajikan lah, jang anak lah. Nah, ya guys, ya bae. Balangkeun coba eta bubuahan, balangkeun. Balangkeun, set jadi orang. Orang. Karak daulang. Cokot imbung sih ai tadi cokot eta teh bubuahan imbung jadi si besi nyantok sia ieu kiai kagegel orai kabeh kagegel orai tak kiai teh bentukna Avanza, bentukna Fortuner, bentukna naon deui kana Pajero, bentukna naon deui hayu ngomong sia. Cokot tete orai cokot mu jaga besi nyantuk gede orai nu gede deui jeung calaka poe kieu deureus samun teh calaka mah calaka cokot percaya ieu guru mani cokot ulah sieun sakumaha nyokot Kanjeng Nabi Musa ketika itekna dibalangkeun jadi orai cokot deui cokot huluna hulu aduh dari cengkel jadi anggur deui, jadi apel deui, jadi segala rupa deui. Tah, ku hari mah terserah maneh. Hakikatna ieu bubuahan ternyata orai. Maksudna kabeh kieu henteu, tergantung kumaha jiwa-jiwa anu aya di batin. Aya nu dibalangkeun jadi orai, dibalangkeun jadi buaya, dibalangkeun jadi maung, dibalangkeun jadi kadal dan lain-lain sebagainya. Ketika orang mencintai eta kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Abdi geus di ayeuna atuh teu hayang ai kos kitu mah. Lepaskeun dunia. Kumaha lamun dunia loba bae. Masalah tah pamere Allah. Aju hayang ngalepaskeun anak kumaha? 4 perkara cek Abu Hasan Asyadzili. Jelema bisa hebat teh nomor kahiji di negara lamun aya imamna imam adil mukmin. Nomor kaduana di mana aya walian, nomor katilu di mana aya sidik, nomor kaopat di mana aya pengusaha nu dermawan, baik di negara maupun di organisasi maupun di kelompok. Lamun kumpul nu opat bakal hebat agama. Kaluarkeun dunia. Maksud kaluarkeun dunia teh mama kumaha nu aya tasarruf-tasarrufkeun nu eueuh ulah jadi pikiran, ulah nyaho ka jelema cinta dunia jeung henteu tergantung kumaha geraknya nana. Lamun geraknya nak nu loba dunia daek kaluarkeun jang syiar agama Allah nu eueuh teu dipikiran eta jelema di jero hatena eueuh duniaan sanajan duniana numpuk. Tapi lamun aya jelema boga duit 1 juta ge ngan sakadar 50.000 bae sodaqona eta jelema nya susah nya cinta dunia. Pan beungeut sia eta kabeh. Beungeut sia eta kabeh. Sia teh maksudna kadu dieu. Eta. Wa kakuluhum ba. Waliullah majahuan ka jelema nu cinta dunia jeung teu cinta dunia neutina digerak-gerakna. Jai dunia mah pamere Allah lantaran atuh didatangkeun ge ku Allah teu kumaha atuh usaha haji untung aya nu mere dan lain sebagainya. Atuh dunia dikumpulkeun ku Gusti Allah teh kapan laisa bidzatiha, nu dimaksud laisa maksudan bidzatiha dunia ulah dimaksud zatna, tapi ahwal dunia jadikeunlah jamzadan lil mi'ad, bekal ka akhirat.
melalui orang boga dunia bisa ke Mekah, melalui boga dunia orang bisa zakat, melalui dunia bisa orang sodako fakir miskin, melalui dunia orang bisa ngabangun masjid, melalui dunia orang bisa ngabangun majlis. Iyalah laisa baksudan li zawatiha, lain dimaksud ku zat dunia, tetapi jadikan sebagai zadan lil miad eta dunia. Di udak-udak ke dunia teh kurang ai lain wayah nama jaatul lepas naik. Sanajan cicing bae urang dunia bakal loba maloba nu dedeule gerakna cinta dunia jeung cinta dua. Bukan jeung Rasul maha uninga, para sahabat sangat uninga, para aulia Allah ge nyaho. Nah, ilah soal-soal mukjizat, ilah soal-soal karamah, ilah soal-soal ma'unah. Ulang menyaritakeun seputar mukjizat Kanjeng Rasul luar biasa. Atuh mujizat bae mal kaharti ku akal. Sebab naon Kanjeng Nabi Ibrahim dibeulem ku naon kerek di jero seuneu. Haju kakal apel tangkal anggur jarang radi. Sanes 40 poe teh cak Raja Namrud boga pasti geseng. Ku naon keur kerek kesangan indah teh masyaallah tatangkalan jarang radi. Bingung Raja Namrud. Mujizat. Ketika Kanjeng Nabi Yunus lantaran ayah hawa nafsuan seetik tanpa bebeja heula menghindar ti kaumna ti Nenawi, maka nyana disiksa ku Gusti Allah secara zahir dibalankeun ka laut, asup ka jero beuteung laut, tapi justru di jero beuteung nempo Allah. Teu kaharti ku urang di dasar laut nempo Allah. Kanjeng Nabi Musa titah munajat ka Gunung Tursina, mun urang geus pernah jalan Mesir, Yordan, bakal ketempo Gunung Tursina, masya Allah gersang anu luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi Musa datang ikhlas nalai berangkat set mukalamah jeung Gusti Allah kharra sa'iqa, justru di gunung nempo Allah. Kanjeng Nabi Yusuf secara zahir dianiaya, tetapi ketika diasupkeun ke sumur baseuh di jero cai henteu bisa napas sangat luar biasa, cicing di luhur batu, justru kapanggih Allah di jero sumur. Mantap ulah kaget lamun kadeleuna secara zahir keur dihinakeun, buat teuing aya dina kabahagiaan, buat teuing keur kabeneran, keur hina jasa orenganan keur aya dina kasukaan jeung Allah. Sebab kos kitulah para waliullah bahasana sadili dek ziarah ka guruna sanggeus ziarah hayang marilu kabeh, sanggeusna hayang marilu teu bisa katahan milu. Aya beureun bangsa sekitar 50-an mamilu. Begitu datang ka makom, aduh, jika bahasan ieu ziarah teu beres ya. Lantaran aya jamaah-jamaah anu sangat cinta dunia. Ayeuna bahasana sadili nemu ka baju, kabeh dibuka, make ihram doang. Make baju ihram doang, ketika make baju ihram kunaon murubul di gunung-gunung di mamanan sasalaman kabeh. Ribuan jelema bingung murid-muridna. Geus beres sasalaman lobaan para wali-wali Allah nyana karek make baju biasa deui. Kan ditanya, "Mama, kunaon sih make bubuka?" Lantaran mama ieu sebenarnya mah ngadidik marane. Maneh mah beuh ibadah teh kudu make sorban lu bagus bae. Buh make baju kudu mahal bae. Samping lamun teu tamer teu jadi. Maneh mah pohara jasa. Kitu kene kendaraan. Nah eta teh hahalang ka Allah mantap kukuda dibuka. Ieu baju teh jadi penghalang. Nya maneh sebenarnya mah geus ketika make ihram maka langsung ka Gusti Allah. Datanglah para wali-wali Allah. Tuh urang makan kudu make jas bae. Oh, mun teu make jas eta kurang pede. Aduh, masyaallah. Ya ecek-ecek tah jelema pas kitu kan. Masyaallah, dari makhluk kayak gadeuleuk ku makhluk deui. Tah mata kurang ihramna lepaskeun urusan dunia. Ya Allah, ya Rabb, cara-cara ibadah ka Gusti Allah mantap para waliullah. Lamun ti peuting kadang-kadang nya make kaos ibadah ka Gusti Allah. Beda jeung pikih. Pikih mah bersyukur make baju nu bagus lantaran diberen nikmat ku Gusti Allah. Tapi lamun kagak bawa ka jero hate keur tahiyat kieu bagus amat ieu baju mahal gara ieu baju. Manya ibadah kos kitu.
bekas pakai baju numpang jorena kaos numpang jorena loba nu make ihram bae ti penting waliullah urang mun ka Habib Lutfi ka ditu nya make urang mah di dieu make jas make samping bagus nya make kaos aju samping sebelah tuh hari nu dijarahan kurang sebelah bajuna ai urang gagah jasa horenganan ai hatena mana jeung Allah ai urang mah jeung artis atuh pan tololan urang nya seuri bae nya teu make kopeh-kopeh aca oh urang mah udang-udang kuada apa sewaktu-waktu seperti kitu eta teh ya maksudna gadidi ka urang nah perjalanan Kangjeng Rasul mah langsung dipantau ku Gusti Allah peperangan Badar katingalina saeutik ku Kangjeng Rasul teh bahkan katingali ku para sahabat saeutik bahkan para kufar Quraisy teh ningalina deui saeutik ka para mukminin akibatina titinggalian kedua belah pihak saeutik terjadilah peperangan kitulah Gusti Allah dek jadikeun peperangan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula memang dek dijadikeun ku Gusti Allah dek dipigawe ku Gusti Allah eta teh titinggalian memeder perang barang perang falammal tahama arahum iyyahum mithlaihin barang berperang beda kufar Quraisy ningali mukminin nu tadina saeutik ternyata 2 kali lipat nyana kadaleuna ieu dikitukeun ku Gusti Allah 2 kali lipat nyana bawa 1000 titinggalian kufar Quraisy mukminin teh aya 2000 2 kali lipat nyanang kan gimbir wah lobaan amat padahal mah malaikat tarurun ti langit ngebantu prajurit Badar atuh itu sahabatnya kaget bah kaget teh di luhur kuda saya ya atau lempang saya ya encan ge dibacokeun geus paeh teu lah kakara kieu doang pedang itu geus paeh ih nya kumaha sih teh sahabat ge aya perang ki resep cek kana ieu ada resep eta atuh pedang kieu bae tadi kitu-kitukeun pedang teh asal ditikitukeun paeh sageukeun paeh hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Nabi ieu sih kumaha lalakon sabdana teh pas kitu teh ngan aya suara-suara di luar suara makhluk biasa isaha aya nu nempo sosok kitu kuda kitu ditumpakan ku jelema make jubah hejo aya nu nempo anu suarana doang kagetlah sahabat paraeh kufar Quraisy termasuk Abu Jahal selesai bebeja ka Kangjeng geus surti maneh manggih kaanehan kan mohon aya suara-suara ka mohon aya nu nempokan maka jarubah etalah bantuan Allah malaikat diutus padahal mah teu kudu kitu Gusti Allah urang na bae dijieun gagah tetapi kos kitulah sunnatullah Allah dek nyalametkeun ka urang maka Allah lah anu bertindak geus Allah dek nyalametkeun urang babarieun Gusti Allah musuh kadeuleuna saeutik urang kadeuleuna saeutik ketika der musuh neuleuh urang teh lobaan atuh der bae tah ieu lah rahasia dibalik rahasia nu urang teu bisa mukakeun hanya Gusti Allah nu boga mantap ialah mukjizat Kangjeng mere informasi ti Kangjeng datang ka Kangjeng Nabi Adam samemeh Kangjeng diinformasikeun samemeh Kangjeng aya apaleun Kangjeng datang ka penciptaan pembuatan Kangjeng Nabi Adam dicaritakeun ku Kangjeng di zaman Kangjeng geus puguh dicaritakeun sabada Kangjeng terus caritakeun bakal kejadian anu bakal kejadian Allah nu kaliwat datang ke kiamat bahkan alam barzakh ku Kangjeng Nabi dicaritakeun alam mahsyar timbangan jembatan Shiratal Mustaqim alam akhirat surga jeung neraka geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi tinggal saha nu dibere hidayah jeung teu nyanggakeun ka Gusti Allah informasi mah geus kumplit baca elektronik komo ayeuna mah HP jeung sajabat tergantung kumaha perlindungan Allah nyalametkeun ka diri masing-masing mudah-mudahan urang kabehan dilindungi disalametkeun sehingga urang mah beda jeung batur mah abrut-abrutan urang mah tetep make filter sebab urang aya anu naungi ialah Gusti Allah Subhanahu ieu babrek jaritakeun kejadian negara Rum peperangan Romawi jeung tawaturna
ngajak umat atas ahli Islam. Fil hadis as-sabiq akhir al-bab qablah masih patali dina hadis ieu aya kecapan anna Rasulullah sayyana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ieu satu solihukum rum sulhan aminan. Orang Romawi kekentongna Kristen Rum anu kuari peradabanana pohara Roma Mekah negara Islam, Roma negara Kristen. Seluruh Injil, Taurat, Zabur aya di Roma. Apaleunnya bahwa Zabur, Taurat, Injil telah disalin oleh Al-Quran, tetapi nyana melihat sebelah mata, bantak loba anu arasuk Islam ketika membaca Injil asli, Taurat asli. Benediktus ge asup Islam, termasuk Pauli masih cuman terjelas. Nah loba bisa Inggris, Jerman, Amerika, pembesar-pembesar Kristen arasuk Islam. Tetapi terlepas tidak penganiayaan dan pembunuhan, kurang kumaha Lady Di, kurang kumaha termasuk Stephen, kurang kumaha Kid Stephen dan lain-lain sebagai nurasuk Islam, dipersulit kehidupan anak seperti Muhammad Ali dibuat ke Parkinson. Kemudian penyanyi nu ternama nu sok ancul-anculan teh Michael Jackson sarwa. Ngejak sia tuh. Gitulah orang-orang kafir luar biasa penganiayaan, termasuk jelema-jelema nu meunang hidayah, tetapi hampir karuat kabeh, hampir karuat kabeh. Kuari dipersulit mantan petinju kelas dunia Mike Tyson nyana berkomentar sangat dipersulit, kesalahan seetik wah, tetapi besar hatinya lantaran nyana guguru torikohna di Muhammad Ali. Nyana bertorikoh di Muhammad Ali Syadziliyah. Muhammad Ali teh torikohna Syadziliyah, mantak tadi dibahas Syadziliyah tetap ulah elek Muhammad Ali dia ji Muhammad Ali jadi wali. Mun cara wali teh mah wallahu alam jauh nyaho kawalianana nu jelas mah lamun urang maca manaqibna pohara Muhammad Ali. Perjuangan Islam di Amerika teh lain lalagaan. Setelah nyana bertorikoh Syadziliyah boga murid eta lah Michael Jackson Mike Tyson mantak nyana wasiat nyana mun kula dikuburkeun nu nguburkeunana murid kula nu ngaran Mike Tyson atuh dikuburkan. Orang masa secara zahir kan biasa baik, horenganan Mike Tyson teh geus bisa hiber namun naik kapal. Babari amat ka hiber teh, Masya Allah. Terus pergolakan politik, pergolakan ekonomi, budaya moal eureun-eureun terus bae di zaman enjing Nabi Adam geus mulai pertempuran antara putra jeung putra. Terus di zaman Kangjeng Nabi Idris diangkat Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh terus disiksa umatna, urang sisa-sisa penyiksaan kaum Kangjeng Nabi Nuh. Alhamdulillah ambalayah deui setiap nabi diturunkan penyiksaan terhadap nabi jeung umat pohara. Paling dahsyat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, lanjut terus ke Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, terus dilanjut ke kunjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dahsyat-dahsyatna penginjil di Mekah, penginjil di berbagai negara. Taurat jelas cerita teh, Injil Taurat ahli kitab disebut dan campur tepuh arah di tengah-tengah carut marutna pembudayaan ideologi jeung sajabana lantaran anu berlaku hukum rimba saha kuat eta nu menang, saha gagah eta nu menang, rimba ngaran. Di tengah-tengah carut marut budaya, ideologi, ekonomi, tepuguh aturan, muncullah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkeun ku urang Mekah anu sakitu panasna, adab anu sakitu pohara, sahaok anu gablok, tapi Kangjeng muncul di dieu ulah ame. Setiap Rasul dilahirkan seperti itu hampir. Ketika Kangjeng Nabi Musa alaihi salam lahir ke alam dunia dek ngalawan Fir'aun, justru dihirupkeun anak diais ku Fir'aun. Orok-orok sekitarna Mesir, Yordan, bunuh kabeh. Justru nu bakal ngelehkeun Fir'aun diais ku Fir'aun. Iyalah keistimewaan Gusti Allah. Nyian seorang prajurit propor, seorang brilian lah kaget diais, diasuh, batur dibunuh, justru nyana dihuapan. Kanjeng Nabi gitu, mana seorang dan lain-lain sebagainya. Tegerata ulah can cahaya Kanjeng Nabi lahir yatim, udah mah kuari lu cenah kula mah doang. Ya budak baru-baru perang budak kaget tinggal jeung go kolot teh go pantogeun kas lawang sia ku aing. Ye gedul. Kok malah naik kiai leungit motor aja cari ya. Nges. Men tadi ka ditu ka Zaki. Ulah cari ulah ngeluh perjuangan terus. Engke loba nu ngahihileungan kaji terus bae. Hayu satungtung can diusir mah hayu bae. Ngomong mah hampang. Satu hukum rum lantaran gerakan-gerakan Kangjeng Nabi pohar sehingga tumbang musyrikin kafirin kufar Yahudi di Madinah lari ke Israel, lari ke Roma, lari ke Eropa. Didinya nyana lain salari-lari orang membangun kekuatan. Kangjeng geus carita gulibatur rum bakal hancur ku dahsyatna kekuatan mukminin dipimpin ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in. Kalah bakal ngeruh. Terjadilah tidinya eleh lah Romawi gulibat rum bi adal os. Tidinya bakal terus ngayakeun perdamaian eta sakadang rum. Ahli-ahli Romawi minta perlindungan kaum mukminin, minta perdamaian supaya disalamatkeun, usulhan aminan ulah datang ka dihancurkeun dihabiskeun. Atuh terus alhamdulillah mukminin mah piawai leuleuy, nu penting mah ulah aya gerakan-gerakan nyerang ka mukminin kafir teh. Tidinya terus umat tagzuna antum bakal parang anjeun teh wa humadau ahli rum bakal ngamusuhan ka anjeun perang dahsyat kembali engke fatun saru maneh menang wa tugnamun untung dunia akhirat tuslamun disalamatkan selesai dunia dikuasai ku Islam zaman tabi'in. Nu muncul raja-raja dan dua Kisra jeung Wabeh di berbagai negara muncul laletik terpengaruh umatan soifuna
tuluy maneh baralik kabeh dengan kemenangan. Mukminin terus ibadah ka Gusti Allah, perjuangan anda dilanjutkan terus. Ternyata orang Kristen mah, orang Yahudi mah terus baik nyana nyen akal-akalan kumaha kahayangna akhirna mukminin teh loba nu lalepas tina nyeklan kakuatan perjanjian Al-Qur'anul Karim kabongbroy ku kamewahan aya anu dicicingkeun dina kedudukan, aya anu dibere dunia kumaha kahayangna diloloh ku orang rum hayang kakayaan tah hayang kakawasan tah dibere diajak kerjasama akhirna atuh manehna aya kalonggaran kuari manggeus bergaining antara Islam jeung kafir zaman eta. Aya bahasa saling menghargai jeung saling menghormati. Mata Kangjeng Nabi nyaritakeun setelah kemenangan hatta tanzilu maneh caricing di marajin talul di tempat padang anu luhur dua arti luhur tempat luhur wawasan dibere kaluhuran pangkat dibere kaluhuran dunia ngahijilahnya nanti boga rasa janasa aing teh hebat kuari mah boga kedudukan bahasa bibir nama ieu teh jang berjuang aing boga kedudukan jang memperjuangkeun lamun henteu kitu mah engke bakal nakal aing boga dunia jang berjuang hayu be terus kos kuari be kiai dibere ku harita nu jang berjuang moal beres agama dibere ku musuh moal beres blon tadi kos eueuh deui bae pengusaha Islam meni luluh baju cium tangan deh cium tangan Masya Allah kamari orang ka ibu urang sarereha cium tangan geus babari teman istighfarana gampang ibu doli ge geus istighfar bae kitu lamun naik deui mah tuh tuh nah terus dibere ya karim tidinya ngarasa boga angin deui Kristen teh Yahudi teh atuh payar paur rajul baina ahli salib seorang lalaki teh ngangkatkeun salib deui diangkat Kristen bisa ngangkat salib deui anu tadina salib tumbang tidak ada persaliban di dunia gereja mana baik boro-boro di daerah-daerah rumna ge umbang salib teh salib sama sekali lantaran Islam kabongbroy dibere ieu daek dibere itu daek dibere ieu daek dibere itu daek nyana merasa aman sebab pengamananana eta lalu disumbang punya anak salib naik deui Masya Allah karim yarfa'us rajul baina al-salib was-salib payaqulu cek manehanana gulibas salib hei salib geus hancur ulah ditaekeun nyana ngomong geus kitu aya nu ngomong deui jelema jahe salib ulah ditaekeun awas geus hancur salib mah tetapi payakul rajulun minal muslimin seorang lalaki di golongan muslimin nu kabere anu kasumbang nyana payakumu naik nangtung payat pauhu cek nyana teh ulah coba-coba urang hirup teh ulah sok sangeunah-ngeunah urang bae urang kerjasama atuh nyana-nyana urang-urang geus kabere mah kos kitu teu bisa ngomong cau Masya Allah karim iya horenganan lalakon koski atuh komo kuari atuh komo kuahari jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan karena perjuangan Islam urang lamun seputar Indonesia kuari seputar Indonesia teh kuari urang murigak mulu atuh nu berjuang Islam menghalangan Islam
nya nama hanya sekadar meretah si eta bere tah organisasi eta bere tah pemimpin eta bere. Islam dia muncul tak dengan ilai kalimatillah teu hayang negara teh negara Islam tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam. Al-Quran dihina, Kanjeng Nabi dihina, urang sementara nyawa petunjuk di Allah jeung di Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nu mere petunjuk dihina, Quran anu jadi paduan urang dihina, nyawa taruhanana. Ketika orang berangkat lain dengan naon, hanya jangan menghina Al-Quranul Karim. Nu ngahalanganana si eta, nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren, boga majelis ta'lim, boga majelis ta'lim, boga pondok pesantren mudirun. Nu ngahalanganan, Masya Allah Karim. Satu sisi orang hayang berjuang teh lain deuk naon terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos kitu. Masa sih ngomong sangeunah-ngeunah apa itu Habib ngapain dia diam di pulang lah ke Arab aing kadadengekeun bae ku tuluy aing katumikeun aing baliklah sia ke Arab ji atuh sia ge urang RRC modal balik sia ka ditu pan eta urang lamun dilayanan jadilah dulu. Tetapi orang minta ke Gusti Allah supaya tidak ada huru hara, tetapi ieu sungutnya supaya kakunci bila perlu setruk. Tuh siapa sok anu leuwih yang aminana dasar siapa hasud. Lain aing mah lain kos itu mancing sia aing mah. Mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Innaka la tahdi sanyana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah. Ihdi qalbah ya Allah. Bere petunjuk ya Allah, minimal sumutna ngomongnya nak. Saya kan muridnya Gus Dur, atau Gus Dur mah Islam wali, sia hanya murid kafir. Ye sok sangeunah-ngeunah ini dari Gus Dur mah muslim, sia mun sia dari Gus Dur Islam atuh sia cabok wae sia. Tutungtung nama aing nyabok deui. Ji emang nuker marahin di luhur teh presiden, nuker marahin di luhur teh wakilna, nuker marahin di luhur menteri-menterina, nuker marahin di luhur MPR na, nuker marahin di luhur DPR pusatna, nuker marahin di luhur gubernurna, bupatina. Emang orang sebagai rakyat teh nonton teh neulekeun kitu. Kaluar teh ti aturan Pancasila, kaluar henteu tina NKRI, kaluar henteu tina aturan-aturan budaya Islam. Awas ya, parangsana. Eta kos kitu. Je Ibu Pertiwi lain miliknya anak. Nu urang kabehan kudu dipertahankeun ku urang. Polisi nyebutkeun awas jangan keluar ke NKRI, TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI, pemerintah gitu kene. Ini udah keluar dari NKRI. Pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblok. Atuh jaya aturanna NKRI mah. Atau kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI, ini udah keluar disatukan polisi asa Pak NKRI na kuku korupsi ngalulu buku di jalan ge masyarakat asal aya polisi bisa geter bae tanda teh jujur berarti nyana asal naik motor polisi bae balik deui lah kurang ada rumit berarti tanda teh jujur. Jo okos kiai datang wah hayang kiai eta mah Habib datang dah hayang emang berarti teh jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah karayangin jelema kadatangan. Ketika teu hayang jujur berarti tinggal kitu bae urang nyalah-nyalahkeun sasaha. Atuh perasaan. Masyaallah karim tah. Lamun geus kos kitu berarti kadatangan pengacara teh pangblu-blu hakim kobok. Ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nyanda jadi hakim, sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana gendut beutungna gendut di Jakarta. Gendut beutungna. Geus bisa diobatan ka mana-mana. Akhirnya abah diondang dari itu kurang leutik kene. Tuh biasa abah mah teu bisa nanaon ieu. Kita dicekel embung cak abah besi tepa. Aduh, ada seri lain. Dibere cai bae. Cai terus baca hadiah alhamdulillah lah cageun salamet ka dieu 7 turunan kula dibere hayang jadi hakim anak kula dicu kula deuk tobat ka Gusti Allah nyana nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat
urang Medan Medan Campung Lampung. Nah ieu keur carita atuh aya bae nu jujur mah polisi ge loba anu jujur nu tasawuf ge aya polisi tentu sih mah aing ngayakeun sageus eueuh baheula bae menghukumi sendiri blon sia je ta polisi tidur tasawuf eta ih sok sabarangan niat daya kene jatuh pemerintah gaya sarua bae lah aya nu henteu mah aya tinggal urang nuturkeun nurada bae nurada. Nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib, ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebab ngana geus kabere kabombroy kitulah yagzuru fa inda zalik. Ketika terjadi penolakan seperti itu, Rum kembali memerangi Islam. Wa yatabi'una kumpul lil malhamati untuk peperangan fayatuna tahta sabani raraya nyana berangkat lain sarum-rumna tetapi di bawah 80 bendera, berarti multi dengan bendera koskuari percis sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Amerika bergerak, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis multi di jerona Inggris kabogaan anak buah A B C D itu kayak Belanda A B C D dihitung leuwih ti 80, berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad, hanya untuk memerangi Syria, hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah. Seperti eta Allah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Masya Allah karim ulah kaget ieu ceritaan Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ti Gusti Allah. Berangkat nyana dengan multi otomatis atau peperangan kajian kumaha ge kullu rayatin istashara alfan, setiap bendera 12.000, sementara ayat 80 bendera 80 kali 12.000. Ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir. Dahsyatna luar biasa. Zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatim, berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi untuk melawan melalui persenjataan anak bayak katilu peranglah nyana, otomatis terbunuhlah muslim. Berapa ribu yang terbunuh di Irak, berapa ribu yang terbunuh di Syria, berapa ribu yang terbunuh di Yaman. Ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kula dicaritakeun zaman Kennedy terus ke belah dieuna zaman dan lain-lain sebagai bisa memeh peperangan terus teu eureun-eureun, tetapi mukmin setelah wali songo ka dieuna teu pernah menang lantaran urang kabombore ku pamere. Lamun kiai geus daek dibere ku Kristen, lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi, organisasi disumbang ku Kristen, organisasi disumbang ku Yahudi, di mana bisa menang atuh? Di manaan? Urang tadi bae geus sina Abu Bakar Siddiq dibere susu, kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah, padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah teu nyaho, nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allah na, lamun lain tabarruk ka Gusti Allah, menta penerangan secara hakiki, Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal. Kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal. Ge imalain embena deui mah urang nu mapal, malah digebakeun ge teu daekeun nyingkir. Terakhir ini mah digebakeun euy, dikawan ka pendopo euy. Atuh dia aing di. Teu daekeun nyinggir euy. Atuh kapan ka kiai si ka DPR. Geus, lain deui ieu mah zahiron. Ndeu kumaha luhurna janyana nu nentangan kana perjuangan Islam. Kuari HTI nu can jelas-jelas kesalahanana geus dihapus, FPI biasa diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba. Tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuangan saat ieu maksudna kapan aman-aman baik.
iya kan kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia sementara isu-isu PKI kok diantep bae malah anu ngaisukeun ada di penjara can diadili iya cak urang kumaha ieu kula makan bodoh urang makan bodoh kok jadi kos kitu sih. Nah mulai berangkat tidinya ngadoa ka Gusti Allah hanya Gusti lah nu mere penerangan hanya Gusti nu bakal ngamankeun ya Allah abdi mah hina abdi mah buta abdi mah bodoh tetapi di pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan anu triliunan rupiah iya KTP aman-aman saja kemarin maling sepeda irung pindah jadi katukang tadi dia kumaha lalakona anu triliunan anu miliaran Masya Allah aman-aman baik bisa kakapalan ka ditu bisa dahar di Singapura di Perancis di mamana anu maling sepatu ceuli pindah dia kumaha coba ini negara naon di negara urang. Nah tetapi kan orang tuh bisa sakit nyanggakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat kazaliman negara kazaliman bangsa berenangan ieu teh ku zalimna kiai termasuk abdi meureun termasuk salah satu jelema nu zalim Gusti tuduhkeun ulah sampikeun ka disiksa ulah sampikeun ka dihancurkeun Gusti mah maha kawasa lelempangan Habib Lutfi lempang Habib Umar lempang Habib Rizik lempang Tato lempang Tato Tatito itu siapa yang salah setik bagi antum Masya Allah para jasa to lempang Gatot lempang SBY lempang mulai berangkat anu boga Nasdem saha halo kamari geus dicukur janggotna halo ge geus frustasinya na siapa pacar beneran bae di dia anu kos palo dicukur siapa otakna pendek biasa aja di pondok di dia aya anu kos palo. Nah kemudian atuh ayeuna Prabowo nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia bagaimana bangsa bagaimana umat dan bagaimana negara harus ada yang dimenangkan harus ada yang dikalahkan dan ini urusan kita rakyat jangan sampai dibawa-bawa nu mantak TNI luar biasa colek kiai colek rakyat saya yang berhadapan dengan yang mencolek usak itu bae pan urang ngeunah kakarak sakitu bae kita ngomong asa heueuh padahal nyaho teuing ku sakitu bae berarti tanggung jawabna kan gede. Nah ieu kan aya hawa deui oh berarti gorenganan keur main di jerona keur main mudah-mudahan polisi ulah aya dendam kesumat ulah aya pemikiran anu jahat TNI ulah sawenang-wenang bersatu babarengan di jerona engke aya walian aya kiaian opat perkara sakumaha tadi imam mukmin anu adil aya walian jang ngatur-ngatur secara ruhani aya sikikin nu bebeneran aya jelema anu sugih yang menopang segala kebutuhan-kebutuhan opat perkara eta lamun aya di negara selesai segala. Nah urang akan teu nyaho kuari tenang engke muncul deui tenang engke muncul deui tah ieu lah kaayaan Indonesia geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae nu salat bae tenang bae langan hayuh bae aya nu ngurusan saya mah mikiran urusan henteu mikiran bae mah itu bagi-bagi lu urusan urang ke lamun di titah demo karang siap karang kemana pabrik gempur limbah ambil Masya Allah. Nah iyalah iya keayaan wae tapi udah lil malhaba fayatuna tati samanya kul raya tah naon gitu tah takul raya itu isdasyar alfan ternyata setengah sebelum masih ada wallahu a'lam.